sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa katepang deui dina acara dongeng Sunda si Buntung Jawa Tutugan. Biasana esukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau sepados kenyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun si Buntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Aduh gabasnya nya capek teh juga nang dipebekeun da sungut teh mau ngopong ka dieu sia cek jangkusen berita antap parah deui manehna nyebrutkeun peurupna dina jurus timanganten anu teu kurang hebatna lamun digunakeun ku nu geus mahir mah. Tapi da ieu mah cacak digunakeun ku nu kakara leleng kahalu. Matasim teh ukur ngagilakkeun badana saeutik bari kuda-kudana mah tetep dina tempatna hiup pletak. Peurupna diteke pogo we jeung Husein teh nepi ka ngarepeng bari ngagurubug leuas, tapi peurup kencana mah terus nyuruntuh rek ngahajat careham Matasim. Rikat mapeg ku peurupna tiuk dua peurup diadu. Nah atuh riko ake jang Husein ngoceak terbeda ti bolona anu diseureud engang koleang kebut we badana labuh kadorong ku tanaga benturan leungeun Matasim. Ai jeung aing sia mah pilawaneuna ti badang mocorelat ka hareupeun Matasim bari ngahumbatkeun peurupna hiukna angin geus miheulaan ciciren diisi ku tanaga anu kacida hebatna. Garang naker sia kisilah cek Matasim bari ngagentak tingkrak hiu peurupna rek dipake ngapabuk peurup lawan, tapi kibada rikat narik leungeunna ngabarengan kilek awakna nu jadi lawan. Sebrut peurup kencana ngirimkeun jurus timanganten. Matasim ngabeliurkeun sirahna bari ngalegot ka gigireun kibada. Orokaya kibada kacigia gesitna Malik ngencang ngabarengan gerakan nu jadi lawan sedang leungeun kencana ngahiuk ti luhur rek mapag sirah ngabarengan peurup katuhu anu rek dipake notok dada. Ngan bae gerakan Matasim tetela batak ngagetkeun nu jadi lawan manehna ngagentak ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup ngabarengan dua leungeun dipake naki sakaligus dua leungeun kibada bentrok jeung dua leungeun Matasim kulawin sakilat naker. Dua leungeun Matasim ngaheap ka handap nu maksudna rek ngayakeun tenggelan kepang kana dua gigir kibada. Tapi sabot kitu karasa ku Matasim hiukna bedog nu malah salah deui diheumatkeun ku Jang Husein. Memang teu salah harita Jang Husein ngaheatkeun bedogna rek ngabongohan rek dipake naruk sirah lawan anu keur nonggongan ka manehna. Matasim anu geus logok pengalaman surti kana naon-naon anu bakal karandapan ku dirina ku kituna kalawan teu loba pamolah gendak nerik dua leungeunna ngabatalkeun maksud anu rek ngahancat cangkeng kibada anu memang harita geus nyantong. Lep satu sama Matasim ngareundek marengan malikeun awakna 180 derajat. Manehna teu ngayakeun gerakan naon-naon ku kituna oge geus cukup pikeun nyalamatkeun dirina. Ku kituna Matasim geus legok tapak genteng kadek teu sakali yang hareupan lawan tempo-tempo anu tingkat pangabisana anu saluhureun manehna jadi teu luput ku pengalaman teu suda ku gerak tipu ngayonan dua lawan bari Jang Husein mah bisa disebut leleng kahalu anu kurang-kurang nama matak nyalakakeun baturna sorangan. Saperti harita waktu Matasim ngalelopkeun badana lain deui reuasna kibada jeung Jang Husein
Poro tadi nama kibada teh ngarasa atau waktu lawana narik dari leungeunna teh bari teu apal naon anu jadi sabab atuh yang Husein mah waktu ngaheumatkeun bedogna teh geus ngarasa guligah geus ujub lantaran pasti sirah lawan teh geus moal salamet dina pangadegna. Tapi buktina kibada kalakah ngejat teu sirikna teu babalanting lantaran ari lep badan mata sing ngerelep ari lol teh congo bedog yang Husein nyuruntuh sasta moal saha deui bakal ngadeg kana sirahna. Sedang yang Husein geus teu bisa ngerem gerakan anu geus katalanjuran nyeruduk sarta saterusna mah kebuat we yang Husein labuh lantaran mentasim ngageserkeun awakna bari nunjal suku yang Husein teu pira ukur ditahan ku curug. Kunaon cenah euy ceuk Matasim nanya bari ngakakak jelas lelewana matak ngentap hate nu jadi lawan anu teu marapna ka Kibadra asa dihina antep-antepan. Alah untung loba pamola siat ceuk Kibadra bari sebut narajang leungeun kencana nyilang dihareupeun pikeun dijieun hadangan ngabarengan jurus anu ngahiu pangbaraan. Lucu ari bebeng barongan nafsu teh aing mah euy ceuk Matasim bari ngagilek ngencas sok suku katuuna ngangsot ka hareupeun habak jurus ti manganten ki bada teh dikepang digigir tiu leungeun anu tos ngepang teh ngadagor ka gaduh Kibadra ngagerung ngalengak gaduh karasa sanyingsol di padung siku sauk Matasim ngangsergeun di suku kencana kahareup bari ngagilak badana ka katuhu pundukna Kibadra dihaja tenggelan kepang sirah Kibadra anu tadina ngadanggak teh kontan balik deui ka hareup anu antukna bah pluk bae nang kuban nyungkur nyunghit kana taneuh jaba eusi kadut ngaborolo. Aduh Kibadra umalulung bari jeung ngajurung kunung sugan tema aya hojahnana atuh gapluk teh ngadon ngarau suku ngajatna mah ngajat Matasim teh ngan tapi teu kaburu lantaran suku kencana nyampek kana anu keur ngudupung antukna Matasim ngagereuwas bari padana ngoleang gelebut nang karak bengkang leungit budi ilang daya dabongan make cileureun. Hiji-hiji sia bedoel Kibadra bari gentak ngagurinjal hudang marurung digantiku ngahaha ningali musuhna anu teu beda ti tangka kahi katuar. Abongohan sia Matasim ngagentak hudang nafsuna geus mimiti ngagedur sabab menang hadiah lauk meri dina sirahna. Sarua we sia oge ngabongohan sadu mungkuk harap depak aing kudu kebenangan hari lain di bongohan mah. Nah sia beja heula waktu rek ngetik teh ceuk Kibadra ngahwalkeun puguh we pikeun Matasim malendi kieuna pasak jengkelna puguh asa kakara manghilawan lamun rek ngetik kudu bebeja. Punten kengeng teu upami muluk sia ku aing diketing lu ngomong kitu aing teh. Ceuk Matasim bari ngahaha asa ngalayanan nu burung tapi da ari diwarah mah perlu ieu manusia teh supaya teu songong teuing ceuk kitu ceuk pikiranna. Sebrut we Matasim ngiringkeun jurusna tumarapna ka Kibadra estu matak seber ku ngadengena hiukna oge matak kukurayeun sarta muliding bulu kumuut bulu punuk lepok sia peueup aing kerok Matasim marengan hiukna peueup ait. Kibadra rikat luncat ka gigir tuh
ari bebeja mau mual mual be kena aduh duh Kibada ngegerok lantaran careana benang di gebrik ku perpulet tadi teh basa loncat digigir tonjokan Matasim ngegeblos lemag angin tapi Matasim ngegentak malik sarta nyusul tepus ngajorelat bari nyamberkeun pereupna anu sama sakali teu katitenan ku Kibada nu keur calawak ngumal sungut antukna pereup Matasim teh temis deui ngahakan sarehamna ceuk aing oge lepok ka pereup aing ku sia mangbarongan ceuk Matasim bari nyebrutkeun pereup kencaka rek mindo careham Kibada anu geus ngaburia ngaluarkeun geutina tina sela-sela bibirna. Tapi Kibada sange kali kebenangan deui mah najan bari nyeri oge manehna gentak ngageserkeun suku katuuna ka tukang jeleng luncat ke belah kenca preh katempo kekemplong Matasim molongpong taya aling-aling nu ngahalangan sarta badana semudoyong lantaran ditonjokanana poos leungit sasaran sebelut wae Kibada ngirimkeun jurusna anu di sakali ieu mah hasil oge najan ngejat oge teu burung igana katotok berbelawan hiu Matasim bebetan Kibada ngasupkeun deui tenggeulan kemana ditoron kitu mah teu wulu Matasim lipu oge katerung waktu keur ngagoleang teh sukuna ti kain anu antukna geblak menang karak saehu kadungorat teh sakali ieu mah ngalakon ragag di pakalangan nah geuning euy peureut aing nu dilebok ku sia ceuk Kibada ngagakak bari sot masang kuda-kuda teu wani narajang lantaran lawan geus muniang hudang halah tonggal kata kabur sia bangbarongan ceuk Matasim sinar panonna mah meuni hurung mancau kanu keur calawak lebok deui saya Kibada dina tandang untuk nguyup bari ngagentak luncat bari ngasupkeun pereupna meungpeung lawan can sayaga bener maksudna marek digebling carehamna supaya teu loba hojah montong dedeuyieun sajuri Matasim rikat menjengketkeun suku katuuna ka hareup sedeng suku kencana ditarik ka tukang marengan badanu malik sapinuhan ngenca hiu pereup kencana rek dipake ngahanca iga burung tapi Kibada mundur tuh leungeunna pake nakis leungeun lawan nu nyasar ija mun orokaya ayeuna mah Matasim teh cingeus naker sakilateun kencana diheumatkeun ka luhur dipake mapag panimpug lawan maksudna rek ngadukeun tanaga bareng jeung eta serog majukeun sukuna ka hareupikeun ngadeukeutkeun badana kanu jadi lawan tuh leungeun kencana awor jeung leungeun Kibada hiu ceroak pereup katu Matasim dina jurus kiara lorot ngahanca careham bada ngakerung bari ngalenggak tuh Kibada ayeuna mah terus bebeten lantaran hulu angeunna di peset kutu Matasim so cedak disusul ku pereup kencana nu ngahanca tak kecero jurus kiara lorot teges mindo deui bae ayeuna mah kado Kibada nu jadi sasaran anu tumrapna ka Kibada ukur bisa ngagerung lamat nakar ngagedebut pe badana dibantan sarta saterusna ngecoprak bari teu usik malik deui ukur napasna wempes-besan nandakeun masih hirup. Cupat lain mah kasdan pakai jeung ngajak taruhan segala cek Jang Husein anu geus udang deui manehna gentak kuat bedog nu ngagoler dina taneuh sarta teu antapal deui seplut bae narajang ka Matasim bari ngahiukeun bedogna ieu peunceut dasar beunceut teh asa pepeleukkeukna kalau sia Matasim ukur nyerong bari
sarog masukkan sukuna kaharep sakalian dek dikailkeun kana sukuna Jang Husen. Oge teu loba pamolah keteput bae Jang Husen teh nangkoban ulah sarogoto atuh jalu. Mata sim ngekeun bari tungtungna ditungtungan ku ngehe sangeuk ngalawanana ge kacapek-capek lantaran lain tandingan manehanana. Cobi orang layanan ku abdi paguru ngadadak aya nu ngagorok ti pongpok imah si uhe muridna Matasim nu kakara taram-taram kebenaran manehna ngaliwat tidinya oge ngajengjen nyaksian guruna padunglung atuh salian ti manehna aya 2-3 mah nu narempokeun kangaranan di lemur jama teh eueuh-eueuheun teuing sanajan nya didinya teh rada nenggang ti tetanggangan sa nyaeta ukur narempokeun we ti kaanggangan bari teu ieu geruh percaya sapinuna nya yen Matasim nu bakal unggul malahan mah kapan ngadon aya nu taruhan sagala malah eta nu ngaran bauha lah. Pogo di kadungora mah teh anu bireuk deui ka atuh ka Matasim teh anu minangka saehuna guru sararea kadungora. Saha Matasim bari ngareret geuning maneh uhe pek atuh kelingnya icip-icip ngan kadewe maneh mah bari mawasi si eta mah tah atuh bisi anu deuk tumpangan sok kakalian jeung kula tah uhe kuring nyepeng si uhe. Geus kitu mah nyoloyong bae Matasim nyamperkeun Cepdana anu keur poporingisanan ka nyeri. Upami telepat mah ti Cipancar ujang teh nya. Matasim nanya ka Cepdana, sumuhun laras Pak. Cepdana rada lungah ringeuh lantaran manehna mah teu wawuh. Ieu teh putrana Pak Haji Sobana. Matasim nanya deui, sumuhun geuning Mamang uninga. Jang Dana malik nanya balik kaget oge lantaran ieu jalma bet apal ka manehna sarta ka bapana. Padahal bangi oge ka karang. Terang mah teu mung kantos we Mamang teh ka Cipancar. Kasaha kitu Mang? Ka Jang Andi, ka si Andi. Cepdana nanya balik kaget oge lantaran ieu nu nulungan teh sobatna Andi. Sasat anu kumanehna dipi musuh. Sumuhun Jang Andi tembalna Matasim bari ngagilar ka si uhe anu harita geus adu hareupan jeung Jang Husen. Hariwang oge lantaran si uhe mah lemor. Sedengkeun lawanna sakitu garangna bari nyepengan bedog. Sanajan geus nyungid oge ari lelewana mah tetep we pika ijideun. Hohoakna siga nu heueuh sakitu nu geus jadi guruna ngajoprak oge teu ieuh nemongkeun ka sieun. Harita bari barang Jang Husen mireng anu nyampeurkeun teh antah parah deui hiuk bae nyabetkeun bedogna ngan untungna si uhe cingceung gentak loncat ka gigir bari leung geus ngaheat rek ngetik pigeulang orok hae Jang Husen ngarobah gerakan bedogna bari langsotkeun suku kenca ka hareup kilak nyerong ka katuhu bari hea bedogna disambarkeun rek ngabeset beuteung. Tapi ngan ukuran nyabetkeun angin lantaran si uhe kaburu luncat ka tukang. Duk bahaya oge Matasim ngagelentes dina hatena kacidang ngarasa hariwang ari bedog di lawanan golemor mah. Sanajan bener Jang Husen teh masih kene atah tapi si uhe ge masih bisa disebutkeun balata boloto atuh wanita teh bane we lantaran aya guruna ari rek di alungan bedog di sarua we jeung ngahucungkeun kana teu bener. Mun si uhe teh ngan saukur boga maksud membela diri unggul kumaha mun ceuk kalepasan ngaran patelak mah atuh komo bari ngagunakeun pakarang sanajan teh nepi ka ngabawatang oge
bocok manghulu sahasa urang. Hari diantep lemor di ulah-ulah si uhe anu boborot. Het Martasim teh kana gantar pamoyan awina geus kolot sata katinggalina. Telas teu loba mikir deui kuat. Dilaan kaplas bae ditigas. Kira panjang sadepa geus kitu klawang bae dialungkeun ka si uhe. Waktos pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan. Enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek. Pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.